pan lah aya siapa ain mang nyangukeun Emang sih taranya, Bang? osok mau osok untuk bae ku rates bae nyanguna rates deui modaran aing meureun nyangu doang gitu Tapi si Abah can pernah katelak kan? atuh teu can katelak mah Teu bisi teh kitu lah, Bah. menyerang keuri doang katelak aing pas ngakan sangu aya pentil kaduan Pira aku bah, kalau pentil kadu. ai sia mah teu percaya ngahaja meureun saya tah mendok modaran aing Laju si Abah eta kumaha ngangluhna eta? atuh aing sampaikeun ka ndok modar pentil kadu Tapi jadi atuh nya mah tadi hakan ku aing carekanan si Wahyuna Abah malah di mambae. mabur 2 minggu teu balik-balik ting di mana bohesna Sebarang eta lahnya si Abah ngaluarkeun pentil kadu. oh tas carekanan ku aing Mana kabok bae mam ku Abah sing kira lolos. ai eta si Adi kalau anak modaran aing bawa bae sia jeung si Wahyu Alagaan neng mabahi. lalagaan Tadi diambil hate bae. Terus aing boga adik model kitu dijauh kene ti kuota aing bet teh balik ngurusan adik model kitu Badung ngebiakeun kardut hayu geran kang diantarkeun dia ame bisa ngaji geus hayu geran Aing mung ah. aya teh karunya ka kolot anu geus hayu ieu bae di ieu Bisa meureun ah. Nah, teh bisa kage bisa. Bukan ada bisa ngaji. Motor bae mah terbang kok dia. Ko nama dia paling duit mesti berek, beas mesti bawakeun. Asos ka ulin deui mah yang di pasantren. Main mah bener Atuh kumaha dia mah. Abi mah Aing mah duit dia jeung dia teh bisa ngaji. Oh. Orang ngalawan dia mah galai. Motor pasti minus ya bawa dia terbang kan. MPA berurusan Bangkal ada nu ngagas. Bukan aku dinurut kata kamu. Doraka dia. Sana mah teh AA. Aju kumaha sia neng geus boga bebeunangan tacan di kobong Insyaallah geus Bah. Masalah kitab mah neng teh tos pati apalah satik-satik mah. nah gitu mah bagus ya terus kumaha eta calon Celonan mah. atau calon pisalakeun sih asugan geus aya Dan neng mah tacan mikiran kadinya, Bah. tuh lah gitu Palai ningkatkeun ilmu sareng pengalaman gitu di pesantren. lain abah mah sia bisa jadi parawan kolot doang Moal Bah insyaallah gitu neng ge entos kacapai mah gitu nya. Milarian neng ge. Gus ya di teang ge ku aing ti kobong sinagra boga salaki jaing ripuh Insyaallah lah Bah. Nengna mikir-mikir deh lah maksudna Bah. dia sia di kobong bae ge pan kudu di anteran beasna duitna Hai. Oke, nanya heula. Ngajedog deh nya. AA anak nanya heula. Ulah kabur. Kabur balik bu. Nanya. Assalamualaikum. Salam. Punten Bu, bade naros. Emang bener nya ieu rompokna Kiai Bopak. Mohon benar kayak bapak Lain anu sok ngaraji di dieu meureun nya. mohon Arep abi anak abdi teu nganter adi soalna bandel. Mohon nya. mohon aya kayak bapak nanti Geus kapanggih pan ku aing calon dibenerin pan. Oh, asup bener. Den ngalawan bae kunaon kitu. Ini pesantren meureun ah. Ulah sieun-sieun ka kiaina geus hayu geran. Aing mung meureun ah. Aya anu. Endung-endung bae ai dorong. Di Panas. Bejaan kita SBG. Saya nu maling wan butut itu ya orang-orang gitu. Dorong bensin bea. Gara-gara dia ngutang bae enggak video. Enggeus. Kana pesantren nu bener, karunya ka kolo. Aju tasna kayak nak abah nya nu mah. Bawa eta pecing urang kitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten, bade naros. Bener ya rompokna kayak bopak. Nuhun. Ayahnya bapakna. Aya di itu kermagahan. Hari sana. Urang putrana Oh, sugan teh santri na. langsung we kalau betul. Kan bapakna kiai aya anak papakena kieu kumaha ieu? Ayo asup. Asupin ya. Asup we asup. Ayo ceng.
Mang. Woi, An, lain lewatinnya. mana lewat dia tadi. Terus ke Ke mana? dapur tuh. Dapurnya belah mana? Bentuk kabur itu. Aduh, muter-muter tidak. Masih bentar begini. Baju aja yang kumaha ya dia lah. Betah apa nyaman apa kumaha gitu lah. Alhamdulillah betah-betah di dia. Atuh betah mengarana. Atun tebetah dek kabur jauh gimana? Naon kabur jadi naon sorangan. Jadi rumah mah pokok utama eta agama. Mohon bener Pak. Syahadat salat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Masuk. Alah, ngajak. Belum pernah. Enggak sayu. Ayo mantak nanti yang mas santren gak jadi luar mah. Mau jadi bener. Enggak sayu. Mulai dengan top up, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bentar nih, Pak. Rada iya orang tadi. Soalnya nggak kau bawa orang. Calik. Kemudian langsung tawaran. Lah nih semua mangga dia lah aya maksudna ya. Atau pasti nameran Pak Kiainya atau nges niat bener orang ka dia mah. Enak kadinya mah. Jangan mas santren ke adi dulur. Kudu eta. Soalnya di luar ya nges terbah kuma orang nges ditegeran nges ditalian ke atau beas bae anu na wadah. Beak dijualan. Oh, sata. Anak main game, aduh, mesti kuat. Ngaruksak eta kana Mantap ge. Mulai nak. Urang lah ti jauh-jauh ti Jakarta yang masrahkeun pokoknya urang mah. Hayang bisa ngaji, ngelmu tau burung. Insya Atau Allah. bisa melah kayu di jasok masak merenya. Dengaran bisa ngaji mah bisa insyaallah. Iya. Cai. Pokoknya mah anak diberem, anak dihidung, anak dihejot, tapi pokoknya masrahkeun. Oh, tadinya mah gampang diprek-prek bae baru mau make sulit. Wah, gitu loh bae. Pokoknya ulah sieun. Pokoknya ulah sieun. Ya abah geser wae jelema ceng. Kira aku jaya geja ngaji lah. Segede bagong sih ka abah. Atau siang geus boga meureun bebene mah. Ari bebene mah bah tacan neng ge. Lamun PDKT teh macak anak gaul teh mah nya. Tos gaduh. Oh, coba gara dietakeun tina geura boga salakis ya. Insyaallah mungkin ditanya dia kasih anak. Oh, Iya siapa mana dia? teu nyaho eta saya tahu. Yuk. Wah, yuk. Ai eta si eta. Kemana deui eta jelema? Gitu bae tanya siapa di. Kitu bae si eta mah. Astagfirullah, boga hiji Geus doang jin tomang bae. Kadang-kadang aya, kadang-kadang eueuh. Aing geus kumat kuat 2 minggu eueuh teh balik-balik. Atunya naon eta kitu na teh sia. Teu nyaho. Sok bogaan keheul buku mah abah geus sok hayang nyabokan bae. Eta ka anak lalaki hiji. Neng arek mesen Bang, misalnya sa hewan-hewana gitu si abahnya kasih aa. Tong sampai kasar, Bah. Lamun tah mah si Wahyuna henteu ieu. Henteu nyer masalah bae ka kolot. Oh, nges pakainya orang nges kita bela pokoknya nitipkeun we nya. Ya orang nak berangkat dia soalnya di ditu loba pagawean nges fungsing orang. Kabelah mana gitu mangga? Atuh kabelah lor merenya itu lor barat pokoknya ka ditu we. Ka kota. Ka kidul jeung kelor eta nya. Orang barat urangnya. Banyak. Mau ada bae. Mana bekal lah? Pokoknya diberenya kuai bekal tapi nu bener jeung meuli dahareun apa naon meuli kitab ulah eta diberi teh malah dibelieun kana pulsa geus dipokan Ini merenya. dia mah iya ketat moal gue. Mana kau percaya? Awas lah di ulah ieu. Aceng jadi naik eueuh di bro. Turun ya. Ya jeung Euy, kajen ieu mah awalan mah teu kudu. teu ieu mah pokona mah upah ieu Teu we kudu. nya. Beneran teu kudu. Aceng ulahnya bisa meuli pulsa. Padahal mau minyak masuk. Geus, yang berangkat nih. Yang berangkat. Mau ada ya? Peci nu ade, ulah dimiring-miringkeun. Mohon. Hirup dia ke miring. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aing ngarepna teh dicokot tadi teh duit. Ja embung-embungan ari geus mah dicokot atuh tekor aing mau meuli bensin. Tapi geus teh nah jeung adi aing. Balik ke Jakarta loba keneh pagawean. Loba duit. Eta sih ya, gugudu bukan teu pararugo. Bentuk nih. Dijejek kayak sakali di sebuah. Gimana basi ya gitu? Ulin bah urang. Dieu kali eta. Nah anjing sahabat tah masang eta di dinya. Luas leuwas atuh kana tah halang lawang nya naon sih gugudu bukan leumpang. Kotor becana aing ge mah. Sia ti mana gitu kuat gugudu bukan teu pararugo. Pengunek minta duit urang bah. Jeung naon sia duit? Tunak naik odong-odong tuh ge bah. Ai kuat teu bawa kaisin dia. Gede-gede.
Awak sagede bedul buntung hayang naik odong-odong. Atuh kunaon jarasap. Babaturan gitu nek odong-odong. Tapi hirup mau kudu boga kaisin, asa di siang henteu tuh. Itu kunaon nya nengnya? Ingat umur ya urang teh. Anu Jual ieu ku ngora sia. wae. Si Neng tuh bisa di calling gitu urang. Dan masalah itu bisa di calling kan neng apal gitu paham gitu. Beuh, Neng, geus asalkan sangu Neng. Encan. Waduh. Lapar sia balik mah, ya. Atuh Nyeduh kunaon huut sia gitu. tuh, hayang dahar mah nyeduh huut naon. Nope. Biasana ge urang nu nyangu beh. Sok rates sia anu nyangu mah. Ini kana adi sia tuh, dahar ngeunah aing. Disangukeun ge enggeus. Kau bisa mending mabur ka ditu lah. Nah, hongos burung. Sia mikirana. Laju mau mere duit ya, Mbah. Ae sia. Ulah sok nungguan aing emosi bae sia. Mani aing. Mabur sia. Dak, neng odong-odong tinggalin beh. Boga babe putih teuing heuh. Si to kemana dia? Ngomong nyamper ongko ka dia. Geur aku yang saya tanya, teu mau kopi rokok mah. Nah, nenek mantau. Oh, ini pangalanna mantog, Pak. Mana mau kopi teu? Nah, Rokok mana? oh ngan sebatang doang gila. Bating. dia Bating-bating mang mau duit sebatang. na eueuh. Bating aing balangsa ke dia. Geus segera seduh bayangan itu. Perang jauhin bae, biasa jauhin. Geus segera bae diseduh tah. Neng, Neng. Dia mah. jadikan kopi ya. Kopi na di dia diarep. Air rokok sabatang mah pan tidak menyebabkan hidung punduk. Ayo. Dia. Ngombe balangsa dia lah. Mana? Ya, jadikan kopi ya. Nah, andin lu tuh aja. Di aing. Nandetinya gitu. Kuring mah nya. Weh, dia mah Luar biasa. luar biasa. Mending ku aing bae cek aing wae. Mana yang ada aing ya? Laju aceng masang teh di dia nyet endah mah ya. Insya Allah, Bah. Ulah bahana kabur. Atuh mau kabur mah, Bah. Benar. Beneran, Bah. Laju eta na atas naon eta? Bekal Bekal naon? biasa beas. Di bekalan bara. Gitu. 5 liter mah ya. Sampai amat tinggal bilang. Tadi pan dibayar 100.000. Mana 100.000? Tadi. Oh, geus burung kayak gitu mah nu endah bae nya. Mohon, Bah. Ulah maksiat di dieu. Tetap tebakeun ngaji salat nya kewajiban umat Islam eta. Mohon, Bah. Mohon. Oh, geus Ulang burung, adu, Ceng. ulang adu. Antar ke kamar, Ceng. Ayo. Kamar deket tua tinggal Itu.